Saatnya tata rucingan. Indung nasi mamat. Mamat mana? Boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel, jadi saha? Salah tuh. Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel, jadi saha? Kantal. Naon? Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel, hiji deui saha? Kuntul. Karakterna. Hah? Kontol. Salah. Dek, saha dek? Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel, hiji deui saha? Telat, telat, juragan telat. Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel. Jadi mesumnya. Kintil, kuntul, kentel, Ya udah mesum. Kantal, kintil, kuntul. Berarti ojek gerak lemah, rada telmi. Dangukeun geudaya. Gak. Sekali deui gak? Kantal, kentel, kintil, kuntul. Sirit. Dengekeun pertanyaanana, dengekeun pernyataanana, dengekeun. Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kuntul, kentel, kintil, hiji deui saha? 5. Dek. Oh, nggak bisa jawab 2000. Sabatang, sabatang. Kantal. Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kuntul, kintil, kentel, hiji deui saha? Sabatang. Deh. Taluk. Deh, taluk. 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 Indung nasi mamat, boga anak 5. Kantal, kintil, kuntul, kentel, hiji deui saha? Nya si mamat atuh, pan indung nasi mamat nya. Telat euy. Nuduaan telat. Telat. Pan indung nasi mamat. Boga. Aduh. Tarulat. Atas lah. Assalamualaikum.